Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para siswa kelas 8 anu ku Miss Popi dipikareus tepang deui sareng Miss Popi dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha hidup dalamang sadayana? Mudah-mudahan hidup sadayana sehat walafiat. Para siswa, dina danget ieu materi pengajaran anu bade dibahas ku Miss Popi nyaeta ngeunaan guguritan. Naon ari guguritan teh? Guguritan teh sok disebut oge dangding, nyaeta karangan wangun ugeran atawa puisi anu pondok dina wangun pupuh. Eusina biasana mangrupa hiji kajadian, kaayaan, atawa pokok pikiran. Nah, guguritan teh eusina ngeunaan kajadian misalna. Nah, si kajadian teh dibacakeun teh dihaleuangkeun atawa dinyanyikeun make aturan-aturan pupuh. Nah, eta nu disebut guguritan. Guguritan aya bedana sareng wawacan. Naon bedana teh? Nah, bedana nyaeta upami guguritan siga atawa saperti sajak. Upami wawacan siga novel, kumargi panjang. Upami guguritan mah pondok. Nah, nya sajak kan pondok. Nah, salajengna guguritan teh diwangun ku hiji atawa dua pupuh. Lamun wawacan mah diwangunna teh ku leuwih ti pupuh. Nya mangkana panjang jadina teh. Ai guguritan teh bentukna pondok. Ai wawacan bentukna panjang. Jadi eta beda antara guguritan sareng wawacan. Eusi guguritan. Nah, dumasar kana eusina guguritan teh dipasing-pasing atawa dibagi-bagi. Jadi sababaraha golongan. Di antarana nyaeta nu kahiji piwulang, nu kadua kakelar, nu katilu pangalaman batin, anu kaopat kajadian. Nu kahiji guguritan piwulang. Contohna teh nu kaasup kana guguritan piwulang nyaeta wulang krama, wulang murid, sareng wulang guru. Nah, katilu wulang ieu teh karangan Raden Haji Muhammad Musa. Anu kadua guguritan kakelar. Contona teh nyaeta dangdang gula laut kidul ngalayung di tungtung lembur di jalan Tasik Garut. Nu katilu guguritan pangalaman batin. Contona nyaeta guguritan karangan Haji Hasan Mustafa, guguritan Yus Rusyana, guguritan Hasan Wahyu Atmakusumah, sareng guguritan Asmarandana Lahir Batin karya R.A. Bratawijaya. Nu kaopat nyaeta guguritan kajadian. Contona nyaeta Kiamat Leutik karya Tubagus Jaya Dilaga. Nu kadua Tuan Hole Pupus. Anu katilu Konferensi Asia Afrika. Nah, ayeuna urang sami-sami dangukeun contoh tina guguritan. Budak letik bisa ngapung, babaku ngapung ngapegeting, ngalayangkan kalayangan neanganmu amis-amis
sarupaning bubuahan naon bae nu kapanggih Ari perang ngagarantung henteu dina tangkal kai disada koreakan jing empek hidup pikir nu kitu naon ngaranna lolong lamun teu kapanggih budak letik anu bisa ngapung bapakku ngapung petik uriling kekalayangan neangan mah neangan ku amis-amis Ari berang ngagarantung Entep dina tangkal kai disada koreakan cing empek ku hidup pikir Sakieu wae pangajaran bahasa Sunda ti Miss Poppy. Hatur nuhun. Upami aya anu teu acan di pahami tiasa di WA atanapi nelepon ka Miss Poppy. Aya tugas nyaeta ngerjakeun kuisis tong hilap dikerjakeun tepat waktu. Sakieu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.